ya iya HS kene bae. Woi Patrick, geus kira udang. Kebluk amat si HS-na. Tuh si Camang jeung si Hafizah tuh candu kencarkeun. Ih, Bapak mah geus nyawa Patrick keur mimpi indah malah diudangkeun. Bapak mah teu karunya kena Patrick, karunya kena si Hafizah doang si Camang. Oh, geus kira gitu udang. Ieu kencarkeun. Awas kepo Patrick dikencarkeun. Iya Bapak. Nyaho Patrick keur mimpi indah. Kala diudangkeun. Hing. Geus lah, aing ngatakeun baheula. Ya embeng geus gencar ieu. Bapak kalau pok bae yo. Lah aing dikulin heula, ya embeng geus gencar. Amatnya di imah hayang ulin tun si Tiara geus kebel henteu tun si Tiara sugan be mendak cogan di jalan. Hai cantik. Unang teh aing kenalan. Sia gede laga amat sih aing kenalan jeung aing. Sia mah level lain. Woi, Neng, sombong amat. Emang aing salah kenalan jeung sia anu paling geulis. Eta sia maksa amat sih. Kok geus ada sia maksa mah? Aran sia saha? Pengen tahu ya. Nama saya Patrick. Anu ganteng bisa carenang. Ieu. Oh geus lah aing bikin batur aing. Ih, Tiara. Aing tadi di jalan apes jasa. Sekali anu ngajak kenalana, ih nya culun. Nora deui. Piraku sih Wati di Carenang aya nu kitu aneh aing mah. Pan budak Carenang mah bujangan akara rasep. Geus lah Tiara, urang ulin yuk kayak main. Ayo. Biasa Bi. Halo Patrick. Halo Sakman. Lagi ngapain di sini? Biasa nongkrong, Cok. Coy. Gas nongkrongan, nongkrong. Weh, boleh. Ayo mau kenalan cewek gulis yo. Anu benar sih Sakman. Benar, sini kilu ngululin. Di mana bikangna? Aya tuh di situ. Orang sampeurkeun ku ari. Hayang aing tipe sia Kosumaha. Wih, atuh siap. Ayo, ame cepet nyampe na. Saya digendong koynya. Hai. Ayo berangkat. Na 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 na. Balik ke imah di gepugan poing ah. Wati, gedeng aya nu ulin teh sia. Ka resep teh jelemana? Aing mah mun goreng mah embung lah. Kenalan aing mah kasep kabeh.
Bener lain ceweknya galulis cek aing ge. Oh, siapa nyaman jasa cewek nugis lo. Stasiun urang. Udah salaman heula ka cewekna. Hai cantik, ketemu lagi dengan Patrick, anu paling ganteng sedunia. Segera di Patrick lo mau ngomong amat. Emang jodoh mata kemana-mana. Saya bilang, aing jodoh jeung sia. Males aing mah. Oh iya Wati, udah cek sia culun jeung norak teh ya. Hayang jajan bu, oke ke Patrick jajanan oh. Ih, sia boga duit ge henteu. Boleh ya Wati, hajar Wat, kurang eret duitna. Woi Patrick, emang udah buat duit jeung jajanan di cewek? Ujing aing nak minjem ka sia. Bro, on siapa aing gawe na geluntang-lantung doang, hayang minjem duit ka aing. Aduh tak berata, gopay ta 1000. Geus tak kadieun saya nang bae. Balikeun nya ku sia nya. Oh, tenang bae duit aing lo Oke, pake di yo. imah. Siap-siap ya, bikin ka cewekna nya. Ujing aing tuh mau Oh, duit. bikin ka cewekna ya jajan gitu. Nih. Harus kali kira. Teh, meser. Terus kiranya anak bae masalah neng. Waduh, Bibi Kang. Asal main gitu nang hidung. Asal sakman. Siapa bro on? Len, nah bikin koski mau bikin jajan. Siapa mikirnya duit ke bikin koski yo. Dia bakal benang mal yuk. Bakal. Tenang bae, imang geus. Awas ya benang udah disangsakeun kata kal kelapanya. Oh. Tasula, capek Patrick terus ya ke warung lah. Wis neng gara jajanan, gara bukaan, gara hakanan ta, menang naktir si Patrick ta. Geus gara hakanan yo, si Patrick ngeulikeun betul di hakanan. Jadi agar kayak jajanan di hakanan. Weh, jaya eta, di mana ya? Hai, iya dari ya. Ya mas jam sabaraha yo? Hah? Nek lagu naon dari yo? Oncik yo masih ngajak kene penghargaan RT pan aing RT murid di dia. Selau teh, selau. Mas selalu pokoknya mah. Balik RT di dia mas, tanggung jawab. Dia tuh balik. Oke siap teh. Woi Patrick, kemana kita balik yuk? Bisa yuk, balik bae. Bagus lah, neng.